Begitu ayeuna cita-cita kitu ngan sing apal samemeh ngalengkah kana ngudag cita-cita eta, awas Allah nitah lempangna dina kahayang ngan tepi jeung tepina kahayang lain urusan sia nu boga kahayang. Silahkan berjalan di atas cita-cita kamu dibesarkan syariat. Awas tawakal, sobat ngan urusan tepi jeung tepi tepina eta kahayang lain urusan maneh cek Allah, urusan aing. Abdul qalbi ala pilih syai'in, kesepakatan hate rek ngalakukeun hiji perkara itu ham qabla ayat ala min khairin aw syarrin, samemeh ngalakukeun rek nu hade atawa nu alus tapi teu dibarengan ku ilmu nu aya teh hawa nafsu, tong aneh bakal muncul kabingungan nu kadua kali. Hanya kalau aing man apa ek nolak memoal aing melonggotkeun I love you nu akhirna muncul we eueuh deui lamunan kana hayang ka awewe jeung ka lalaki torojol we wala ta'asu min rahmatillah, ulah putus asa kana rahmat Allah, dasi itu nolak sieun narima ogen teu leupas tina rahmat Allah.